Kemana aja teh? Teuing panan awewe. Bukan ke pantai. Puguh ge tinggal istelan kieu. Aya awewe lila ngeprank. Urang wae dandan jeung mah. Urang wae anjing mun apel dangdan lila ya mah. Urang geus nyabutan pager imahna terus dipasangkeun deui. Urang mah imah eta dijieun eta tah tulisan imahna teh. Rumah ini dikontrakan bakat kulila. Ai palebah datang. Maaf ya. Aku lama. Ih, kudet. Sudah. Marana ieu teh? Tuh geuning araya. Tah, geuning. Timbarana heula tuh. Capek moal ieu. Mau ieu mah. Oh, dia tuh. Tuh, cekel. Ya teh rek kemana tuh nu puguhna? Ka gunung. Gunung mana? Tuh, di ditu. Jauh keneh. Lumayan. Ayo lah. Sok atuh. Semangat ena mah. Ayo atuh. Kana setelan pantai aing teh. Seguh. Tingali. Yuk tah. Ayo. Ya, ulah duit ke sia-sia ya teh. Cah, panas. Beungeut heula euy. Bener. Wah, Uyuhan sih banget di dinya tadi tuh aya nu modal di ditu. bener teh. Hah? Heeh, tadi di ditu. Ih, geuy. Bae lah kagok lauk ge ngadara nu kitu. Jago ngojay. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kau lihat saja banyak pohon Cemara. haha, kiri kanan kau lihat saja banyak pohon cemara. Haha, kiri kan. Kela atuh istirahat heula ieu teh. Capek. Kagok mendung euy, beurit. Bisi kepentingan tuh kedeng deui ya. Puncak. Heeh ya. Ayo atuh ayo. Potong bebek angsa masak di kuali. Mana minta ada. Mangian batu ali euy. Ali euy. La 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 la. Bang dari mana, Bang? Ah, Dari biasa. mana? Dari Baru datang. kampung. Dari kampung. Ikut ke camp. Yuk. Boleh. Di mana? Enaknya di mana, Bang? Bentar. Bagusnya di sini nih. Dia ke depan. Berhadapan. Ya. Siap lah. Di dia produk.
manten. Parung manten ari ka dieu sabaraha orang? Kan genepan. Nyanak teh na hiji. Muhun ngan hiji pugu. Tadina abi teh sugan teh ka pantai nya. Nya ke pantai. Setelan kolor. Coba tah pokona mah asa aya ka pantai we. Tah pare ka dieu, da awewe nu boga jadwalna. Riaan nyerira. Muhun nyalira kunaon gitu. Ngiring bobot tuh. Bisanya. Mangga da nyalira ieu. Beda geus tuh nu ningali lemah. Lo kasar ya. Nangkring heulang hareuna. Oh ya yuk buat keluar yuk. Buat nangkring ah. Tuh. Geus Geus teh morongos ieu. erakeun keur maneh beng. Geus nyieun api unggun urang. Buat Nam. Salah bola. Naon? Kala tadi teh asa ngadenger suara orok. Nya itu asa maruring kaki. Tingali, itu naon? Mama. kela beurang teh asa ningali awewe tiluan kamarana. Keur ngarompol. Tapi lila duka keur naon? Kan keur ngompol. Nah, keur naon? Tah geuning. Kunaon? Hah? Pokoknya masieun. Geus we aya nu awewe masarare. Lalaki mah urang ngobrol aya pi obroleun urang. Moal baca cerita urang mah. Ayeuna mah kieu urang ek ngobrolnya ka maraneh tiluan. Heeh. Kunaon? Urang tadi aya bapak-bapak ngadatangan ka urang. Boh di gunung ieu teh aya aki-aki anu mawa sekop. Geus aya mah. Maraneh ulah cawokahnya di dieu di gunung ieu mah rawan. Cek saha teh Tadi beurang aya ka urang ngabejaan. Aya nu kitu aya aki-aki mawa sekop. Geus aya nu masarare we. Sarare. Bieu di tetah nangkring, enak sare. Nama tuh sare. Gila. Nah, rem ke WC. Saningali caina emer euy. Dolah. Di mana nu ngareunahnya euy. Di dieu we ah. Kuat sebelanjar dicengek euy. Ini sekedar seblak. Ini ngerenah euy. Alah, bahe euy. Saya sirup we di ngetena teh. Bawa heula. Beneran ya kusireum aing ngeunah
sekop Ujang. Yai. Ngompol. Agar ngompol yuk. Mana berang anjing sorangan Gacang sia sakedeung. da mana naon juri jadi letak ku aing Anjing mana tah, mana mah wanian. Ieu tuh. Ayo. Ayo. Sama nih. ampun ieu budak ngompol agak yang diantar Lain lalaki kitu. maneh Lain awewe. kitu teh. Yeuh, maneh tadi inget teh omongan si eta, si sa? Sia itu Heeh. wajib percaya aya tengah ganggu mah naon ka urang lagi tengah ganggu Anger aya kaswak mah. Ayolah anter geus teu kuat si teh ulah loba ngomong. pengajlang jig lah Bah mana tuh ngarinah tuh mah asa dipom gak Ikut tangkal. heeh pepentenan pembacaan Punten. Pangnukerkeun sekop Ujang. Yai, tong ingseunaan si teh. Yai. Pangnukerkeun sekop. Yai. Yai. Tolong Yai. lila itu duh ngompol naon tuh teh tunduhan teh tunduh ya tah ningan balik deui ka tenda kala repeh wae si pari teh kala maneh saha lagi teungeuh ku aing boga banaspati amuk marug gua Fahri. 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 Ka mana? Duh, si Fahri kumaha teu kapangih-pangih kieu. Kitu-kitu ge babaturan urang ikhtiar we nama yuk lah sapoe deui mah tuh sapoe mah bawa balik ti heula Yuk tuh, ayeuna mah tulikeun nyangan si Fahri. Alah tuh si Fahri teh tadi bulak-balik ke dieu we, teu kapanggih. Terus capek Sarua. Ya salah di dieu yuk. Duh kumaha deui si Fahrinya ieu? Kemana neanganana? Cobaan we atuh teangan deui. Ngan abi mah di dieu istirahat. Aya ku urang we atuh ayeuna mah. Ayeuna mah istirahat. Nya tuh balik deui teu mah melang meureun si Mamah. Soknya Juga tuh. Kade tong lilat teuing. tinggal yang ngompol segala.
Kada wanjang di dieu. Abi nuju camping Pak di Gunung Legok di dia. Oyuhan jang, ujang wanian camping di dieu. Ke batas poe di cik atuh sing boga etika sakola teu. Dari tekuat kumaha da. Kumaha deui. Tekuat mah da geus moal bisa dikukumaha ieu ge. Ada geus punten ieu dipake gunung jadi dia mah. Hari kitu kunaon kitu Pak di gunung ieu. Oyuhan jang gawe kan ka gunung ieu. Gunung ieu teh angker loba makhluk halus anu ngaganggu. Tah enak mah di kula lah karunya. Nya sok aku abg yang terang kumaha caritana. Jawabannya kalau resannya rencangan abi teh aya nu leungit hiji teh. Ya tadi ge apuntenna we ya geus papang sembarangannya. Yo jang, gunung ieu teh geus aya nunungwan, aki-aki anu kalengitan pacul tah alatan kumaha teh pacul aya nu ngehelikeun. Lamun ujang hayang salamet nya dina camping ieu, jik pangneangankeun pacul Nuhun. anu saaslina. Jik neangan jang aya nama paculna anu asli gitu. Doakeun apa doana nya? Keun didoakeun. Ya tuh Pak. Pak Arif. Aneh. Ya aya sugana jalan anu bener ya Bapak-bapak. Geus ulah ceurik sia teh ayeuna keur diusahakeun dengan Cipahri. Yuk ayeuna mah lah urang balik ka tenda geus sore. Si Ivan teh lila. Sok sieun leungit sih si Pahri. Sore di sana. Arurang ditinggalkeun. Terus dari. Kadon nyanyi. Sia nu gelo. Lagi dengan aya. Mana lila apa itu? Itu kakak panggil bapak-bapak. Saha? Ada bapak. Maknya bapak-bapaknya di dieu. Geus burit ka tenda ya. Sieu tadi digembrong leungit. Panggil bapak-bapak aya pencerahan. Kadenya ieu tuh paur launan we. Sok. Yuk. Istirahat heula ngobrolnya di tenda. Bararingung kieu dengan si Fahri. Maneh da babaturan tadi tinggalkeun. Piraku di dadagoannya ditempokeun ngompol teh. Biheung awewe nu dianterna ku urang. Tos ayeuna masuk kumaha carana sangkan si Pahri teh bisa kapanggih. Urang mah istirahat heula. Juga teh heula lah. Yuk ja. Yeuh jang. Istirahat heula aya mah diuk. Ya aya we kejadian teh. Ngompol-ngompol oge yang dianteur. Coba lalaki berangan. Kela teh sabau naon nya euy. Nu BAB ieu mah euy, saha nya? Beda euy butarasi. Lanjut di keburu jarauh barudak euy. Jian sugan geus berangkat yo tuh. Dengan awewe teh kieu ieu mah euy aneh. Poni tes DNA aing mah ih.
Cerita mana tuh? Kok gede mau ya? Wah cerik atuh ieu. Iya kumaha? Jadi cerik kieu jadi ngilu hariwang. Ih, kumaha tuh? Istirahat heula we anu mah baru udah kemarana deui teh. Kok ditu heula we? Yuk tuh yuk. Ka tenda we yuk. Kena tenda heula. Yuk, ka dieu. Sama dia apa? Aya naon? Aya wae. Kayak orang tinggali heula halusinasi eta mah. Ya, calik. Wana naon barudak mah aya we. Wana naon aneh. Wana naon. Kosong tinggal itu deka dia tinggal itu. Mana sok ngarewas wae tingali ka dia tingali. Mana kosongnya? Tadi mah ayahnya bener. Tah geuning geus nepi. Araya barudak. Araya tuh. Kapangi teh Cipahari teh? Bara pangi. Tekus rok aya. Aya mana aya? Eueuh. Eueuh. Aya ije dari mana sih ijaya eueuh? Duka tak apa tuh teh. Jadi urang lu reueuh na urang. Capek. Kemana ije deui? Maneh deui. Alah, Istimana telat. capek. Istimana. Tadi istirahat heula di jalan kan. Bener. Bener. Istirahat telat. Tadi tinggalkeun. Henteu. Ngan pas istirahat manggihan aki-aki ngan mau sekop. Iya. Tinggal ge bapak-bapaknya ka urang. Diuk heula. Aya pe obrolan. Beri ngereureuhkeun kecapek. Jadi kieu barudak. Tadi teh aya bapak-bapaknya beurang nyamperkeun deui. Ngobrol ka urang teh kieu aya aki-aki cenah. Tuh. Aya aki-aki hayang nukerkeun sekopna ku pacul. Tah jadi di gunung ieu teh moal bisa ngarepkeun deui kapanggih lamun aya nu leungit teh. Eta teh aki-akina teh tos maot atau kumaha? Duka. Ngobrolna kitu tadi teh. Kali pahari kumaha? Aya di dieu nu tanggung jawabna saha? Kenu nya ngahareupan ka kolotna saha? Bingung Cipahari eueuh. Jelema eta teh bager ka urang. Dibuka duit urang dibere ku si eta. Aki-akina minta dihilikeun ku pacul. Panti tinggal ge nu pas maraneh datang ka dieu teh geus kabejaan kade-kade. Terus Jadi dihilikeun ku urang nu tanggung jawabna ieu teh. lamun dihilikeun ku pacul aya jalan deui moal.
eta aki-aki. Insya Allah geura bisa tah. Da eta nu diharapkeun ku aki-akina eta. Cobaan itu kapanggih deui mah. Pilikeun ku pacul. Yang geus kemarin isuk urang teangannya. Ayeuna mah Akhirnya. geus ulah saredih. Lobakeun ngadoa meureun mudah-mudahan nya si Fahri teh kapanggih deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu meureun ayeuna mah geus we ayeuna mah ulah lobakeun ieu. Ngadoa we. Insya Allah. Geus yuk. Sarare. Capek euy. Kieu wae mau kapanggih wae tuh. Aya mah pencara lah. Sok kompimpah. Lamun anu meunang ke jeung urang. Ketang geus we sorangan urang mah. Usah di we. Eta we atur-atur. Nanti bah itu sok. Geus we. Sok atur-atur. Capek euy. Aya barudak. Lah geuning pacul euy. Buah-buah ieu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya oge mudah-mudahan. Bejaan barudak euy. Alhamdulillah barudak tuh kapendak. Ayeuna mah ulah saredi deui keun ayeuna mah. Mudah-mudahan ku pacul ieu si Fahri bisa kapanggih. Amin. Ayeuna mah urang teangan aki-akina nya. Pilikeun ieu na. Urang hilikeun jeung sekop. Da meureun aki-aki itu ge ngadagoan. Pasti aya jajalaneun. Eta. Nya ayeuna mah hayu urang ieu we hilikeun. Nama Ya tuh. Geus lah bah, capek. Ayo macul. Kemana
balad maneh hiji deui si Kunti. Teuing tadi teu da keur mawa naon ngomongna mah. Aduh, alhamdulillah. Abah teh bungah-bungah teuing ayeuna teh. Jiga nama rek manggih jeung pacul kesayangan Abah teh. Mudah-mudahan mah bener we kabungah teh rek panggih jeung pacul kesayangan. Sok, sing geura kapanggih paculna Abah. Dah, dungakeun ku sadayana. Nya. Nah. Sadayana mah gerohan Abah euy. Gimana nya? Pacul meureun, Bah. Buah-buah aya nu rek ngahilikeun pacul euy. Mana nya? Kita assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Lah mana tapi teh? Kela. Tukang dijijir. Daguan geura kedeung aya. Ngampirkeun. Daguan sugana aya. Bener rek ngahilikeun pacul. Abah juga si Abah. Heeh. Datangan we. Betul ya. Yuk lah. Geus kela cicing heula. Sok aya nama babacaan sabisa-bisanya urang ti sorangannya sabisa-bisa we. Ieu urang mah urang datangankeun ieu. Ki Abahna. Tengeulan we kos kamari yuk. Bah. Assalamualaikum, Bah. Apuntenanya, Bah. Ieu sareng reng-rengan barudak. Kirang-kirang ngapunten ieu barudak. Aya maksud naon ka dieu rek ngahilikeun pacul naon? Nya anu aya nu ngawartosan ka abi. Rek ngagentoskeun pacul. Kadiekeun atuh teh pacul? Ye. Nya Beli ah. ka Abah ieu moalna naon, Bah? Moal. Kadiekeun paculna. Heureui bah bieu mah bah. Terus ieu ai hijinya teu aya nya ieu rekan abi tiasa kapandak deui moal. Kumaha maksudna? Nya rekan abi teu aya di dieu di gunung ieu, bisi aya tina gara-gara ieu nya ngawihkeun deui ieu pacul, bisi aya gara-gara tina pacul. Abi bade ngagentoskeun heula ieu pacul. Mudah-mudahan si Fahri nya Kapanggih. kapendak. Oh gitu. Hampura da Abah mah. Teu apal urusan balad adat adanjeun mah. Abah mah ngan hayang pacul ka Abah nu diteangan 10 tahun teh. Nuhun atuh Bah nya pami kitu mah nya. Kirang-kirang ngapunten ieu barudaknya tos ieu ngaganggu ti tempat ieu nya. Hapuntenna nya sakali deui ayeuna ieu pacul bade ka Abahkeun nya. Mangga Bah. Nuhun Ujang. Ieu nu didaguan ku Abah teh pacul kesayangan. Beuh teu skopna. Ieu Sarakah 2. pangmikeun ka Mantri Dayat. Siap lah. Takwa ku hayu. Pacul geus dihilikeun ku jeung sekop. Ayeuna di sekopna bikeun ka Mantri Dayat. Lah si Fahri Masugan we aya balik tu ti heula. Heeh, ayeuna mah urusan geus beres. Nya ayeuna mah intina mah sing loba ngadoa we mudah-mudahan aya keajaibannya. Aya Fahri. gasuk ge kapanggih lah. Natang kacau paling ge kasare. Ayo ayeuna mah baralik deui we etana. Yuk.
eta camping jadi kieu. Karena naon? Astagfirullah. Kak, Goblok Gusti Gusti mana? Oh, nih situ. Capek neang. capek. Ai marane keur naon tarungkul careurik. Bola geus ceurik. Ngobrol geus ceurik mana sugan teh geus eueuh, geus 7 poena. Tuh, geus diapatihan. Tah, diapatihan. Urang mah cicing di warga ada apa di dia mah wadahareun. Ngeprank ieu mah. Baliklah aya mah. Area apa yang di Gunung Metiris urang. Orang Sugan cepet tarik ke tebugu. pantai da. Coba wadahareun Tuh balik enak. barang-barang di bawah urang.